Sampurasun, tepangkeun wasta Hasim Kuring redatan Zarah Nambari ti kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng Sim Kuring, mudah-mudahan sadayana dina keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Munggaran sadaya hayu orang ucapkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala atas segala rupi kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat sareng salam teu hilap tercurah limpahkeun ka junjunan alam nyata habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru sareng sadaya rerencangan anu ku Sim Kuring dipika hormat, dina kasempatan ieu Sim Kuring bade ngadugikeun biantara anu temana pagaulan rumaja. Masa rumaja teh nyata masa pertumbuhan. Dina masa ieu seueur budak rumaja anu pagaulanna tos aneh-aneh, malah aya nu dugi ka lewat batas. Masa rumaja anu kedahna dianggo kana hal anu hade, ieu mah kalah dianggo kana kanu goreng. Sapertos penyalahgunaan narkoba, mabok-mabokan, sareng sadaya hal anu goreng lainna. Hal eta teh seueur sababna sapertos salah gaul sareng rerencangan, kurangna perhatosan ti kolot, kurangna iman atawa budakna we anu nalaktak. Tah supados urang sadaya henteu tiga burus kana perkawis-perkawis eta, urang kedah ngacakeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supados dijauhkeun tina sagala hal anu goreng. Sareng urang teh kudu nguatkeun iman. Sakitu wae biantara anu ku Sim Kuring didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.